Cek cek jiwa lupa. Langsung aja dibuka we lah. Langsung dibuka. Malah kayak carita. Wah, nggak dengeng. Teh bite keur ngaronda itu duh poho ranyan konten heula cing teh ka dieu. Nya. Teh ieu tinggalin itu teh kopi sing goreng teh pas diinum teh nah rasana ieu non amis lain asin sing goreng sing goreng ditambahan uyah gitu Waturan ku panerona sama rezeki itu. rezeki. Ada iya biasa ari urang Sunda namanya teu jauh tina heureuy gitu nya. Ai komo jeung anu geus loma gitu, geus deuheus, anu geus deukeut jeung urang kadang-kadang lamun teu heureuy teh asa gararetek gitu. Hayang bae ngaganggu. Da komo dibarengan jeung jail gitu kan. Tapi da eta bungbuna hirup gitu nya, da urang teh lamun lempeng-lempeng teuing gitu kan. Ningali baturan cicing diajak ngobrol ngiceup kiceup teu rame gitu ya. Gitu kan ngan ukur yes man gitu, jadi jelema yes man Ditanya ngajawab teh cici. ditakol bunjun. Nah gitu. Tapi nya eta kulantaran anu jeung dulur urang anu bisa dibawa heureuy gitu, urang bisa seringeuna gitu kan. Gitu. Aya kieu nya caritananya kungsi ngaladenan bangunan. Nah, kungsi ngaladenan bangunan di hiji proyek dina ieu teh dina aya rerencangan. Adi ngalidegan siga anu ieu nya, siga anu teu pantes we jadi ieu jadi laden gitu. Iya teh partner ngaladenan teh asa teu pantes cenah di ieu teh da akatingali kan dedegna wah ieu mah sigana anu jelema nyakola we mata tawa santeuna jeneng lah istilahna gitu. Terus dina hiji mangsa di keureuh bari tas ieu tas biasa ai tengah poe makan siang lah istilahnya. Lunch. Tah ditaros. Ai bapak di mana? Bapak mah di Bekasi. Di Bekasi. Ai di saha? Di mah dipun anak cenah gitu. Aku nih hoyong Pak amang ka Bekasi tuh. Hayu atuh cenah kayak gitu kan. Ai geus akrab gitu pokoknya. Hoyong amangan ka Bekasi Pak, kengeng teh iya gitu nanti sinang ka ditu Pak atau amangan ka ditu. Sok datang ka ditu. Teu alamatna, mere alamatna teh. Mere alamat ari ieu tadina hiji mangsa si aya waktu gitu kan ka ditu nya ieu nanti ngaliwat ka Batawi. Ke Batawi kan kapungkur mah can aya ieu can aya tol lah. Can aya jalan tol. Ai itu kan lewat puncak ka Bekasi heula eta teh. Nyimpang ka si bapak eta da emut gitu bapak eta. Ya Allah, gedong tah. Oh gitu. Di ieu teh bapak milarian bapak saha nya harita teh nya. Tuh di luar geus. Aya. Bapak Koswara, Koswara mantas tah. Jelema Bambang gitu. Bapak Koswara gitu kan. Bapak Koswara nu mana? Eta nu sok kana bangunan, ngaladenan bangunan. Teu aya oge juragan Koswara di dieu mah. Allah, juragan Koswara da ieu mah sok ngaladenan bangunan. Barang ieu nu kumaha dedeganana nya disebatkeun gitu. Oh eta mah panginten Pak Koswara. Di dinya mah juragan ya. Di gerbangna ka bumina matak capek teh balong jalan di tengah kencak atuh balong di situ
di kajauhan gedung ieu teh laras kitu da ieu mah teh laden bangunan di Bandung mah. nya Tapi da teh ieu pas nembe lebet ka tengah jalan masih kecak atuh teh balong keneh. Aya nu ngagupayan Pak Koswara eta teh nya. Bapak ieu bumi Bapak. Jadi urang nu mindar pan. Bumi Bapak. Nya ieu imah Bapak. Nah tuh Bapak ieu ngaladenan aya balong Bapak. Nya tuh Bapak. Bingung ban, di mana gedung? Kencak atuh balong. Balong ge atuh da lauk. Iya atuh lauk pelakan atuh. ya Lain iyalah istilahna. Lain ngan ukur ada katingali atuh laukna. Ya gurame lah di belah dia aya lele aya nila gitu. Nya ieu balong Bapak, ieu bumi Bapak. Bapak kamari ka Bandung, waktu ka Bandung, nah eta ngaladenan. Ieu jang cenah. Bapak teh, iya bener imah Bapak. Ieu gedong nu Bapak, ieu balong nu Bapak. Ngan hiji nu Bapak teu boga teh. Nah. Hayang ngeunah dahar. Oh, Pira hayang ngeunah dahar. Kitu cenah. dan ningali para nyepuntennya kuli bangunan gitu nya. Iya. Mun dahar teh Ya itu. siga nu ngeunah urangnya. Nah, eta kan kebayang tengah dinten gitu nya. Capek. Capek. Laet kesang. Makan tuang. Aduh kan. Padahal teu pira tuang nama. Teu pira, Itu jeung gepuk segede. gebuk sadaya kieu teh. Bandeng mah 3. Mantap. Tah kitu biasa. Jadi hoyong naon? Ngaraoskeun Iya. nikmatna tuang gitu. Tah hoyong nikmatna tuang teh di ka kitu. Janten urang teh kadang-kadang mah sawang sinawang gitu. Si eta mengeunah hirup si eta mah geuning anu beunghar oge geuning henteu sadayana beunghar henteu sadayana kadang-kadang hayang ngarasaan anu karasaan ku urang gitu. Nah kadang-kadang urang mah henteu syukur karena kanikmatan katanya mah ku urang gitu nya. Mungkin anu ku urang di piboga ku urang teh ku batur mah hayang gitu. Tah si bapak eta oge hayang teu pira cenah hayang ngeunah dahar. Padahal lauk loba. Imah gedong bisa meuli meureun, tapi kan kanikmatan teu di ieu nya, teu bisa diukur ku kitu gitu. Nah, gitu Kang Bobo. Itu pemirsa nembe kadugikan kesadayana. Tausiah. Nah, sanes tausiah ieu mah lalakon carita dongeng enteng di Mang Uden. Tadi perkawis ngeunahna tuang. Berarti kan ngeunah mah hubunganna jeung rasa gitu. Ini eta. Padahal da nu ngaranna rasa mah ngan semet genggorong hungkul. Aya nu nyebatkeun cenah ngeunah nu dahareun ukur sajengkal ka hareup, sajengkal ka luar, sajengkal ka jero. Jadi Sajengkal ka hareup. Ka hareup teh kan kaambeu seungitna, katingali rupana kan ngeunah katingali misalkan dahareun ngan sajengkal. Terus diabuskeun di dieu karasa diolah geus sajengkal ka dina mah nya kitu we sarua we jeung peuyeum di ieu jeung kadaharan nu sajen oge gitu kan. Ayam chicken ge urang. Sami ayam chicken teu beda jeung ieu jeung goreng sampe. Aing geus kana ieu mah sami we ka dituna teh wareg gitu. Kemudian dikaluarkeun nama sarua. Eta mah nyeples. Ieu meureun fried chicken teh. Oh entu. Tadi biasa nama tar ditinggali deui jug we gitu. Kecuali ieu naon nu kaluarna sarua teh? Genjer naon? Oh mereka kembali genyer mereka kembali. Oh asok gitu. Cenah. Oh cina curiga mah. Oh itu genyer nu kamari di ala di kebun gitu kebun batur. Nah gitu pemirsa. Jadi intina nyaeta urang ayeuna we kieu lah urang ngabahas soal rasa gitu nya. Rarasaan lah anu katarima ku lidah letah urang gitu. indra pengecap gitu ya. Kamalayu nama. Rarasaan anu katarima ku pangrasa urang letah gitu.
Saudara mah lele tahungkul nya da aya bagian tina lamun urang barang tuang eta nu karasan Da kombinasi sareng pangangse oge. Cenah mah lamun Bang Ude nuang bawang beureum nu gede misalnya bantuan teu atah keneh. Teu. Tah, coba bari pengkek irung eta teh rasana sami jeung apel. Oh, berarti kan aya kombinasi antara kecapang rasa sareng cek cenah. iya. Lamun teu wantun nuang bawang mah ageung. Pantesan ninggal orang Kanyerang India gitu. geuninnya orang India gorogot Tah mun gitu. eta mah pinten deui memang bawang di ditu mah beda. Oh, beda. Urang mah kan udah Nyerang bisa sim kan. goreng mah teu resep tah bawang beureum. Mun pun bojo ngagoreng sangu teh tong make bawang cek Oh, teh. iya mah teu masalah sih anu tos digoreng mah teu nu atah gitu bawang atah mah memang kirang kadang-kadang sok teu kahaja kagegel oge dina acar biasana mah kan acar bonteng wortel gitu nya wortel cengek dan bawang kan kayak gitu. Tah kadang-kadang suka gegel oh kieu bawang teh bawang atah teh. Sugering mah nu asakna ge ampun. Oh gitu. Ya Jadi ngebahas rasa ini ya. ngebahas rasa. Anu katarima ku panggayem urang gitu. Leta urang. Tapi dina Wanda bahasa Sunda. Jadi istilah-istilah anu nunjukeun kana rarasaan anu karasaku lambai urang gitu, lambai ilat urang. yang pertama Hiji rewas yakin eta mah. Nu kahiji mah nyo pastilah amis. manis. Amis. Yes juga saya meureun. Asem. Amis. Amis. Amis mah tapi amis rasanya mun Amis. lamun nu kapungkur kan orang sekarang terus ngabahas ya. Mohon. Eta mah amis hanyir. Angse kan, angse. Ya, angse. Nah, ieu mah amis rasa. Amis. Tapi dah memang teu bahas soal amisna eta mah da dina bahasa Sunda mah amis teh hanyir. Oh iya mah amis teh rasana kumaha gula gitu. Nah, contohnya Eta gula, tiwu, terus nanti kembang beureum pami dikaluarkeun geuning aya caian, kembang sapatu geuning pencet. Amis. Oh, amis eta Madu. Nanti gula geus gula mah tadi pan bija anteng geus teh Cinte digulaan. Loba jarang di gulaan. Oh, mohon. Amis lah. Eta nu amis. Umum tebalanya lumrah. Lumrah. Nya biasa da ieu sadaya lagi lumrah. Amis gitu. Ya maksudnya umum lah. Nya kabeh ge umum sih. Lahang. Lah, Lahang pan amis teh. bung-buahan nu Bung-buahan seueur nu amis. nu asak mawon. Iya. Nu kolot. Jauh amis. Tapi nu atah mah Kesen. Nah, oke ayo kabahas kesen. Nu kahiji amis pamirsa pada terang pangintennya istilah dina basa Sunda anu ngagambarkeun pangrasa urang anu katarima ku ilat urang rasana amis. Sapertos contona gula, madu, tiwu, Tapi- lahang sareng sajabina. tapi madu untuk salamina amis. Kadang-kadang jadi giung. Itu bawa we ka bumi gerak. Oh, eta mah tuh si madu eta mah. Si madu mah ngajak gelut sayang pun bojo gitu kan. Ini berarti tidak selamanya manis berarti. Iya, betul. Laras bisa. Lanjut. Boleh aku di madu asal kau siap diracun. Nah gitu. Nu kadua hasem. Nah, hasem mah kecap atau istilah anu katampi ku urang ngagambarkeun katuangan anu biasana sapertos buah atah. Masuk hasem gitu kan. Atanapi Asem. asem. Nya asem. Lain asem atau asem. Asem ta, asem Jawa, Nya asem. asem Bandung. Oke, asem ya teh. Kelek. Eta mah Eta mah bagian angse. angse. Ieu mah rasa ini. Tapi dina ieu oge aya kecap hasem oge kadang dianggo oge dina katuangan anu parantos leueur atanapi reksak atanapi basi sok disebut wah ieu geus hasem. Iya, memang karasana aya hasem-hasem gitu. Teras tiasa oge dilarapkeun kana jalmi anu teu gaduh
tata krama. Ya, Asam budi. asam budi. Bentar. Tapi teu katambi kulita, teu kulita urang eta. Asam, ya. Duka tah upami anu misalkan anu baeud wae sobian ku saderek diletak gitu. Asam teu tah upami asam berarti laras. Nya asam budi. Nya asam. Eta gitu. Asam eta nya. Asam. Anu salajengna anu masih kena ieu asin. Nah, eta biasana mah dina uyah, Iya. cai kesang, Kesang. cimata, Ya dari cai nu lain. naon. Ciki. Asin. Pernah? Pernah. Naon sababna pernah? Pas nyeri huntu. Oh, Jauh kekemu cenah ku ciki ih. nah ada biasanya kapungkur mah sanes nyeri waos, Tapi upami nyeri soca, nyeri nyeri soca kuci. nyeri waos kapungur teh. Ku ciki ih pas kadieunnakeun mah mungkin karena rada ieu beranya rada jorok tarabi kumaha kadiekeun mah ku ieu we ku Cuyah. Ya, Berarti itu aja. milari Asina. asina. Padahal mah ngeume di laut. Itu tapi numutkeun panalungtikan saurna memang puntennya ciki ih gitu. Eta teh memang ngandung obat tapi ciki anu pertama di Pas gugah, pas gugah. pas tos nembe gugah langsung pipis. Nah eta anu ngandung Eta nu ngandung mangga parawar bisa. tapi saya Bilih badan dicobian. pokoknya Anu mah nyeri waos. don't try this at home. Bilih pamirsa nyeri waos. Biasa Aya cobian. hiji bongbolongan ti Kang Wowo nyeri waos kuci papang anu nembe gugah. Tah, tah. Cenah. Terus aya seueur landong ayeuna mah. Eta mah sugesti, Bapak. Tapi gaduh dongeng sugesti. Atas eta mah di segmen sanes. Lajeng asin ya. Salajengna asinnya nembe teh nya. Kecut. Kecut. Nah, Kecut mah biasana dina cuka. Cuka kan oko hasem tapi pisan gitu hasemna teh. Kantos nyambian cuka bakso di cukaan gitu. Dari jantan raos atau apa? Seger teh. Kena cukana bungkus. Cobian cukana sabotol. Bilih pamirsa hoyong ngaraosan cobian cuka sabotol. Kecutnya. Dituang mohon. Salajengna kesed. Nah, kesed mah tadi Apalnya kesed banyak. cau atah, Cok atah. saling kata no. Seueur ieu nanti anu kesed mah buah atah. Kalian marata. Biasanya eta anu biasana teh ngandung getah keneh. Gitu Itu nu getahna nya. Ya gitu jadi kesed gitu. Eta oge kecap dina ieu oge dina getah oge tiasa sok biasana disebat ketar. Upami misalkan urang teh nganuang barang ku anu digoreng tina minyak anu tos awon pisan. Sok getar gini kan. Sok karaos dina itu. Getar ketar. Getar mah ieu. Gitar. Ketar. Jadi karena lalangit ieu teh lalangit paham urang teh. Napal. Nya asa napal gitu. Tah eta nu ketar mah gitu. Biasana minyak anu tos awon gitu sok itu teh nyesakeun gitu. Ketar. Atau tapi da cangkang bubuahan biasana mah sok mata ketar. Cangkang bubuahan, buah kadu, buah kadu. Yang naon uang buah kadu. Oh iya ketar teh getihan. Cik ciptakeun ku emutan anu sae. Oh, nu jentre atuh dari buah-buahan tapi nu tiasa dituang gitu. Cangkangna cangkang buah atah gitu kadang-kadang bikin sok mata gitar gitu. Lajeng kerang teh ieu mah abdi nyandak tina peperenian yasana Bapak Taufik Faturrahman Taufik Faturrahman punten Pak Taufik eta aya kerang teh biasana rasa anu ditimulkeun tina katuangan anu tos tengi lain ieu eta mah karang bentar sanesana anu kieu teh nu aya mutiaraan di lembut eta temu ucing tah gitu kerang pakai u berarti nya kerang
biasana dina katuangan atana iya katuangan antus tengi gitu kirang Tapi sanes tengi. nya nya panginten da kana tengi oge sih da itu dina catatan nu abdi di ieu sumberna kirang teh tengi di dina tengi gitu. Nu salajengna lajeng anu resep kana rujak anu resep kana baso tangtos terang rasana lada tak kitu lada Tah aya nu salah kaprah aja urang. Aya lada aya haneut. Haneut. biasana eta kecap haneut teh ladana saeutik biasana teh ada ngarah rada haneut cenah gitu di haneutan eta teh kadang-kadang aya di hiji wewengkon anu teu kenging nyebat hiji istilah sapertos di daerah Garut gitu pamita lepat mah teu kenging nyebat panas gitu nya. Nah, Nya aya di hiji daerah nu caket ka gunung naon lah. Saurna teh di dieu mah teu kenging nyebat Panas. Kadahna teh digentos ku teuas. Cai itu mi teuas kieu, cai teh panas kieu. Teu kenging di dinya mah. Kepercayaan. Dari simkuring mah nya teh haneut teh ieu cai. Sahanapna panas, sate acan tiis. Nya tah haneut eta haneut. Tapi di nu rasa ya kadang-kadang iya di ladaan saya teh ngarah rada haneut. Padahal nya rada saeutik gitu. Nya tiasa. Tapi eta mah kabeh dinakeun sih da kapungkur mah asa langking nyebatkeun lada janten haneut gitu. Nya. Tah salajengna misalkan aya deui anu disebatna pahang. Pahang mah biasana kana kabayang tuh pahangnya. Kabayang misalkan urang nuang jengkol atah nyereng teh kitu tah eta pahang teh. Atanapi iwung atah, iwung anu geus iwung anu can disamaraan dikulub terus dituang memang raos temen sok aya pahangan gitu. Bambu runcing. Iya, bambu runcing. Atanapi iya misalkan salian ti kesed kadang-kadang salak sok karasa asa pahang aya pahangan misalkan gitu. Salak atah salak anu can pati asak gitu. Anu bodas pisan teh nya. Nya sok aya pahangan gitu pahang. Salajengna istilah anu aya patula-patula sareng raraosan urang di anu katampi ku ilat nya ku lepah nya eta pangset. Nah, pangset familiar tah pangset. Pangset mah eta pami katuangan anu kalangkungan ting uyah. Asin teuing. Asin atak kapungkur mah upami aya asin teuing teh sok dikeun kan dipapandekeun. Tah si mamah yang kawin deui. Eta teh lamun tos nyarios kitu berarti katuangan asin teuing. Berarti teh saklek yuk asin teuing. Kapungkur mah kitu. Si mamah yang kawin deui ya. Teh asin teh. Cek inu lah apalan euy. Ulah kanyahoan euy cek indungna teh. Pangset teh nya. Pangset asin teuing paseng teh. Salajengna aya oge istilah anu disebat pait. Nah, pait mah. Nah, upami ngadangu pait emutan urang kana naon? Ucing. Kana ucing. Kumaha saya? Saya mun aya ucing tuh pait gitu. Tah gitu. Karena ieu nyeruan atau engang gitu kan upami nyamber ka urang teh kan pait. Gitu. Kan nyeruan teh resep nu amis. Jadi pait ngaruh masakin pait gitu. Emang nyeruan apa? Enggak. Emang orang ngerti. Nah gitu. Kawan nu nyeruan ngerti. Nah gitu. Pait mah biasana nyalah dina landong kan seueuna mun parait yakina gitu. Atau napi kadang-kadang getah atau napi kulit jeruk. Kulit jeruk kan sok pait gitunya. Nah, anu harejo kene pait. Gitu, pait pisan. Nah gitu eta pait seueur keneh lah hal-hal anu
anu contoh katuangan anu parait paria Tapi- Karya. matak istilahna aya Ya cangkudu sakudu aya nu pait aya Bartawali. batrawali Batrawali. gagal cenah melak paria teh cenah kawan kabeh pait Anu itu anu jualan ini non anu meuli jeruk mangina anu arasum kau ibu pera sakilo tuh abi 2 gudang gitu kan arasum kau ibu mau beli sakilo beli amuk-amukan tuh abi 2 gudang gitu. Oh, eta paria pait. Mung sanaos pait aya nu tiasa dinikmati. Paitan hidup Betul usah dinikmati dijalani gitu. dijalani. Dinikmati eta mah da ieu da dina ieu oge kadang-kadang anu pait teh sok janten raos upami urang tiasa menikmatina. Contoh Bakso tahu di pariaan nah gitu-gitu. Atanapi kopi di gulaan raos. nah Kopi teh pait. leres Tapi kumaha orang emutan orang karena barang anu dinikmati ku orang malah aya nu kopi teh bima alim di gulaan we hoyong kopi hungkul aya kopi hungkul awurkeun gitu. Aya di teh nah aya hiji deui ya anu aya teh ieu teh namina peuheur perih jeung peuheur tayong peuheur mah biasana upami katuangan mah dina terong gitu sedap terong aja teh can kangtos kanikmatan hirup terong teh ya kanikmatan hirup itu teh namun tos terong ora tapi nu teu peuheur nya sareng sambal asin gepuk kerupuk gule wah racikan frecikan terong mah peuheur jadi ta eta dina terong mah aya sapotos gas gitunya upami kurang gegel teh si gas eta teh ngaheoset ta eta justru kanikmatan teh dirinya sapotos jengkol peuteui da sanes ku barang-barang nanti ku gas eta na teh nu bikin ka urang teh aduh asa kumaha leunca tah eta leunca oge sapotos gitu kadang-kadang memang aya peuheuran oge kan leunca kan tapi calebet euy terong leunca eta naon kan nyekrek dibucat kan iya aduh eta teh ieu ya itu kumaha istilahna kebiasaan orang tiasa menikmati atau napi henteu gitu bawang teh sebenarnya ai bawang mah da dianggo bumbu mah jantan henteu paling gepuk percikan gitu Jamal roti karang sih udah mau di mana ya bawa resep gitu biasa sih nanggal gitu siap mangga tuang siang temu sabaraha kayak di dongkamna bade satu acan tuang ini tuh nah cekap panginten sakitunya orang ian di wincik deui amis gahar gahar mah gahar mah manisan anu ngandung amis haseum tah eta mah gahar ieu mah teu acan ka ieu teh acan kasabit gahar mah nya tadi kunaon teu acan kasabit margi ieu teh abdi mendak dina peperenian buku peperenian terus kasabatna rasa gahar nah rasa gahar eta teh dina peperenian eta teh manisan anu ngandung amis jeung haseum jadi rada gahar da urang mah nu sakaterang abdi gahar teh misalkan nu rada-rada sangar kan garang upami salajengna aya nu haseum asin kecut kesed ketar teras lada pahang pangset pait peuheur itu panginten eta anu eta cai eut. Tah panginten eta istilah-istilah dina basa Sunda anu aya patula patalina sareng rarasaan anu katampi ku ilat atanapi letah urang. Ceur gitu nya. Aya anu secara ieu mah duka di bahasa Indonesia na aya gitu nya.
tanah pinte gitu sebab Beuheur misalkan apa? pahang pangset gitu bau Aya coba teu seueur gitu nya. yang familiar orang apa Ya. Bau di naon ieu bau. kita mah angse ieu mah rasa Nya, nya. kok makanannya seperti pangset ya gitu Asin banget, Masih manis banget. pakai banget berarti Banget sih kan teh. Lamun pahang pahang teh non tadi teh jengkol berarti bukan? belum ya Tos. belum ada Mah kuat kalau ieu mah ka Sunda mah. Bahasa Sunda mah. Pang jagona sadunya kadua saat dia saurna teh. gitu tapi memang karena bahasa Indonesia mah terkenal karena kesederhanaan jadi menghubungkan di barat dugikeun ka timur ku bahasa Indonesia ku bahasa Malayo ka Malayon teh cocok gitu karena memang menekankan tina kesederhanaan Ya. seperti itu Tah gitu pemirsa. gitu meureun tutos 2 jam gini kan teu karaos gitu Pak. Tadi urang ngebahas istilah anu aya patula patalina sareng Rasaan. rasa Anu katampi ku ieu da rasaan teh biasa ku hate gitu kan. rasa anu Ku katampi kulit, ku ilat. ilat itu campur Kulet. rasa kulit. Aturun ke para pemirsa nu parantos manco di kawitan ugi kalekasan muga aya manfaatna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.